Jumat Kliwon. Bagai acu tepang deui geuningan ieu. Dina Kemis wengi sapertos biasa Jumat Kliwon nyarengan Soib Kosmo. Aya sababaraha carita dina wengi ieu anu baris dipedar cu. Tapi omat ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Omat cu bisi aya nu maturan, bisi aya nu datang. Kade ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Ulah. Wilujeng ngadangukeun Jumat Kliwon. Telah ajid kuring cicing di Cibolerang Sadang Buntu, Kelurahan Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparai. Kejadian anu pernah kealaman basa harita kuring salah seorang anu resep kana acara Jumat Kliwon. Di mana malam Jumaah geus pasti we kuring sok ngadon ngariung ngahaja ngadengikeun eta acara. Kusabab ngadengikeun atara nyorangan geus pasti we sok sanajan keung oge ari lobaan mah teu pati keung-keung teuing. Sarua jeung babaturan oge kitu. Dina ngadengikeun eta acara teh kuring masuk ngadon loba komentar kusabab teu percaya teh nya dianggapna eta dongeng teh ngan ukur sabatas hiburan. Komo lamun aya carita ngeunaan Kunti geus we kuring anu paling teu percaya. Bisa disebut oge kuring mah salah saurang jalma anu tepati percayaan karena carita-carita jurig teh. Kusabab kuring can pernah manggihan bungkeulkeunana anu disebut kuntilanak teh. Ceuk cohagna kuring mah salah saurang anu sompral.
kadang lamun bari ngadengekeun teh sok bari semunang tang hayang sakali-kali mah manggihan nu kadaritu teh. Geus tara dianggap we panyarek atawa lamun pareng aya babaturan anu ngageunggeureukkeun. Hiji peuting pas malam Jumaah kuring diajak ku babaturan ngadengikeun acara Jumat Kliwon. Kuring ngadengikeun teh henteu di imah, tapi ngadon ngadengikeun di salah sahiji tempat anu katelahna teh saeuran. Salah sahiji tempat anu tadi nama sawah terus disaeur. Sanggeus disauran kitu lamun berang kadang sok dipake tempat ngaluja pati. Harita kuring jeung 3 urang babaturan anu ngaranna si Deon, si Opik jeung si Diman arindit ke tempat sauran teh. Sigana wae eta barudak anu 3 teh rek ngadon nguji kana kawani kuring. Sabab tangtuna bakal beda lamun ngadengikeunana di tempat anu hara-haraeun. Keur sare kuring ngimpi pikasieun. Dina impian teh sing horeng anu nuturkeun kuring basa tadi balik di sakola teh saurang nini resep ari ngadengikeun dongeng nama. Tapi anger euy ari kana caritaana mah kuring teh kurang percaya euy. Ya teh sieun teh padah lobaan we maneh mah. Coba mun sorangan pasti da keung maneh oge. Lah make jeung keung sagala. Yeuh jeung bareuna oge nya can aya hiji kajadian jalma anu dihakan jurig. Can aya. Hus, ada geus ngomong somprat teh sok ka mana karep maneh mah. Tong dibiasakeun maneh ngomong kitu teh. Iya toh, maneh nu bakal dimimiti dihakan ku jurig mah. Bareuna oge awak urang mah pait. Moal daekeun ka urang mah. Jurig mah resepna ge kanu amis-amis. Ya geus susul maneh wanian. Tah, kumaha ye amun peuting ayeuna urang ngahaja ngadengikeun teh. Di mana itu teh ngaranna teh? Di saeurannya. Cenah mah di saeuran mah pernah aya anu ningali kunti. Ayolah, anu sieun. Cogan we aya kunti geulis. Mun aya, kuring rek terus dikawin. Singkat carita, kuring opatan ngadon araya di saeuran teh. Kuring jeung nu sejen ngadon caricing di salah sahiji saung nu aya di dinya. Mimiti datang mah kaya rasa nu aneh. Komodi keur kuring anu kasebut jalma wanian teh. Beda hal keur babaturan kuring mah aya nu geus ngajak balik deui. Manehna ngarasa keung aya di dinya teh. Kuring caricing di saung bari ngobrol nya bari ngadengikeun radio. Keur anteng kitu salah saurang batur kuring anu ngaranna Opik ujug-ujug panona molotot. Bari jeung ngomong teu puguh. Curugna nunjuk ka palebat tembok imah anu keur dibangun di daerah saeuran. Curug si Opik nunjuk kana tembok imah bari jeung nyebutkeun aya nu bodas dina tembok. Barang kuring ninggali ka palebat tembok imah nyaan we aya nu ngabeleg-beg bodas. Harita kuring can ngarasa sieun atawa keung.
diajak ngadeketan sangkan nyidikeun nah naon eta anu bodas teh. Tilu urang babaturan kuring diajak kitu teh ngadon lalumpat bari cing jarorobok. Nyebut-nyebut aya Kunti. Nya ningali babaturan lumpat mah kuring oge milu lumpat nuturkeun nu sejen. Sabenerna kuring harita can jelas ningali anu bodas teh. Anu kusabab babaturan karabur. Nya kuring oge milu nuturkeun dasar borangan, kalah lumpatan. Buah Kunti buah lain. Borangan teh meni dibeakeun ku sorangan atuh ari maneh. Nah atuh maneh ge bet ngilu kabur atuh maneh ge. Ai urang mah lain sieun nuturkeun lumpat teh ngan kabawakeun we ku mararaneh sugan teh naon. Sieun mah sieun we tong ngomong alasan segala. Ya tuh urang balik deui ka ditu. Bisi teu percaya mah ayeuna mah urang yakinkeun nah bener Kunti atawa lain anu katingali bodas dina tembok teh. Sageus aya di dieu mah kuring bet ngarasa penasaran ka anu tadi katinggalina ngabelegbeg bodas. Kuring oge giling ngajak salah seorang babaturan balik deui ka tanah saeureun teh. Kuring hayang ngayakinkeun nah nya eta teh jurig atawa ngan ukur tetempoan hungkul atawa aya jelema anu ngadon iseng ngaheureuyan ka kuring jeung barudak. Singkatna kuring oge balik deui ke tempat saeureun tadi. Barang jol ke tempat eta nyaan we masih kene katinggali dina luhureun tembok imah aya anu katinggali bodas. Malah katinggali ayeuna mah siga anu keur ucang angge. Beuki lila beuki jelas katinggali ku kuring. Umur-umuran kakarek ningali makhluk anu sarupa kitu. Ayeuna mah katinggali di kieuna. Meureun sigana wae balukar tina teu percayana kuring kanu hal-hal sarupa kitu anu ayeuna mah dibuktikeun. Kejadian anu aneh karandapan ku kuring bisa ngalaman nempo makhluk anu sarupa kitu. Dan beuki lila beuki asra katinggali ku kuring beungeutna anu semu hideung malah rek siga tangkorak. Ninggali kitu mah mimiti aya hawa sieun jeung keung keur kuring. Tara-tara harita mah bulu kuduk oge jadi cingkuring kag. Komo deui basa ujug-ujug kadenge eta Kunti teh. Kunti teh nyikikik serifikasieun. Kuring teu bisa indit, teu bisa ngajauhan ti palebah dinya. Eta Kunti melongkak kuring bari jeung seuri. Bari jeung kaayaana masih kene ucang angge dina luhur tembok. Bari jeung manehna gugupai siga anu ngagupayan kuring. Malukana ka kuring siga anu kena ku tenung. Sok sanajan kuring geus hayang indit kabur ninggalkeun eta patempatan. Tapi kuring teu bisa ingkah. Anu kitu deui. Salah saurang batur kuring oge sarua. Malahan babaturan kuring mah nepikeun ka katinggali. Awakna ngadeg-deg awahiku ka cidasieuna. Kunti anu ngagupayan ka kuring teh katinggali langsung ngapung. Hayang ngabelesat. Tapi kubur
ningali kitu mah kuring jeung Sedeon jadi beuki kacida sieuna. Kunti anu ngalayang ngabelet sate bari jeung teu eureun cicikikikan. Harita awak geus base ku kesang undangan rasa kageun siga anu geus ngadon nu lompatan jauh. Tapi tekuk si Lila Kunti ngaleungit. Sok sanajan Kunti geus eueuh ti hareupeun kuring, sawatara waktu mah kuring can bisa indit, malahan can bisa cengkat-cengkat acan. Kuring dua anjing Sedeon ngadon diuk bari aniprak dina taneuh. Awak masih keneh karasa leuleus. Leuleus siga anu geus digawe berat. Sabot kuring keur sarupa kitu. Kadenge aya sora anu leumpang nyabeurkeun ka kuring. Kuring jadi ngarasa atoh sabab anu datang nyamperkeun teh lian dua urang ronda anu kaparengan keur ngontrol kepala basauran. Eta dua urang ronda heraneun ningali kuring anu sarupa kitu. Kuring oge nyaritakeun ngeunaan Kunti saeuran anu cikeneh nemongan ka kuring. Dua urang ronda kageteun ngadenge caritaan kuring teh. Sabab keur maranehna oge lamun parang keur nguriling kepala basauran eta Kunti teh sok sakolebatan nembongan. Saenggeus kejadian kitu mah kuring oge minta diantir balik ka eta ronda. Sebab rasa keung masih keneh nyangkaruk jeung beungeut Kunti nu pikasieun teh beut asa katingali wae. Katambah seurina anu nyikik asa napel dina ceuli. Disaprak ngalaman kejadian sarupa kitu kuring teu daek deui ngomong somprang. Tewani ngulampreng ti peuting kepala basauran. Malahan tilu poe ti sanggeus kejadian kuring mah tewani keluar imah. Lamun geus datang wanci peuting kuring jadi tara bisa sare tibra. Kusabab atuh eta sora Kunti teh teu bisa leungit tina pangdenge kuring. Jeung kadang sok aya kokolebatan wae di hareupeun. Sehingga wae eta Kunti masih keneh hayang ngaganggu ka kuring. Saban peuting kuring jadi sok ngimpi wae pikasieun. Alhasil kuring jadi tara bisa sare tibra. Malahan dina peuting katilu kuring nepikeun ka gundam, nepikeun ka indung bapa kuring oge harudang kagerwakeun. Nu jadi lantaran kuring gundamna gogorowokan menta tulung. Hadeuna wae kolot kuring surti kana naon bae anu pernah kaalaman ku kuring. Nyati harita kuring oge diubaran ka anu bisa. Anu akhirna kuring jeung pipikiran jadi pulih deui sabihari. Jadi pulih deui saperti biasana.
teh kena aya geningan. Tapi sekarang cu waktu terus tanya kapan Aki kita pamit lah kita uyalah ke tempat anu jauh cu. Orang cekapkan heula dugikan ka dia Jumat lewat ieu. Malam Jumaah payun urang sasarangan deui.